Walah-walah tinggal isuk-isuk cenah geus masak ieu si Ece arek ka mana meuni tangginas tu geuning geus soyogi dina meja teh heuh arek ka mana atuh ieu teh bade nyanak rapot si dobret jeung si nanis dok-dok Ece biasa geuninganan budak teh poe ayeuna teh arek dibagi rapot arek kaluar ti TK geuning arek masuk SD geuninganannya teu disangka eta si Aden dong asanya keneh Aden maneh teh diajar maca diajar ari ayeuna arek dibagi rapot dibagi ijazah. Ya Allah bungsu mama soleh mama kulit anu pang manis-manisna jimat mama rorombeheun teh Gusti teu disangka ya Aden dong. Tapi meme berangkat ieu teh kudu dieusi heula amunisi lantaran naon di samanan masuk loba anu daragang biasa geuninganannya tah ieu teh geus sarariap carita namanya pokona mah rame tuh geuninganan si jage di pangku ku ninina tah bagian urang mah tutulak heula panto tah ieu teh urang barawah heula jingjingan teh hilap urang kunci tuh si jaga orang berangkat gidi carita nama itu keur di jalan urang teh ning tuh pokona mah resep itu jeung darder dona isuk-isuk jeung orok jeung barudak mah geuning biasa geuning ai budak teh kamarek saman teh sok hayang seuri geuning loba drama lah kos drakor geuninganan biasa singkat cerita ieu teh geus nepi deui ka sakolana oge tah si dobre teh langsung arek didangdanan tapi teh di video ku aku tah ieu teh suasanana nya nya tuh arek dipangsamana ieu teh can datang sadayana tadi dia teh urang teh datang sekitar jam 7:30 tadi dia oge si dobre teh geus beres didangdanan si Aden oge aya ning tuh itu teh keur jajan tadi teh jajan naon si datang teh cenah mama hayang jajan tah mulailah penampilan anak-anak yang para imut para gemoy para cantik tara rampil geuninganan barudak teh tinggal lila lucu da meuni hayang jia geura gede usu engke usu bakal ka TK deui burukeun nya geura gede urang tiupan lah si jia teh ngarah buru-buru ka TK pan lanceukna geus beres asup ka SD ayeuna teh meuni lucunya barudak leutik tinggal di darangdanan make baju adat make baju nalari ya Allah meuni lucu marane teh ya Allah cara romel barudak sing sarugsesnya sing palalinter sing menjadi kebanggaan orang tuanya barungsu amin tah ieu teh keur naon cenah tah ieu teh keur arek sasalaman cenah jeung ibu guruna tuh pa eta naon teh pa boyong-boyong itu aya nu silih surung di dia teh aduh da si Denis oge silih surung jeung baturana urang teh naon paur Denis tong silih surung cekeng teh we gogorowokan perasaan teh asa urang we ibu-ibu nu rempong teh nya hayo gorowok mes Denis nempokeun batur mah da caricing we inungna teh budak urang we berarti nu aktifna banget nya nya tadi dia oge si jia teh sabenerna mah sudah mereog-reog karena naon ieu teh si jia mah pantuman sare jam 8 jam setengah 10 ari di dieu encan peureum da ganeng merenya ku suara jadi we budak teh rada rungsing jabari dia teh si dobre teh pan teu pati cager geuninganan di dia teh panas si dobre teh jadi tengiluan tampil da itu bagian si Denis teuning tuh si Denis tinggal lirik joget